Parum deui. Basuh keneh kitu. Bukan. Basuh jigeuna teh. Kenaon, Bah? Ted. Kenaon? Ngadurukan. Duruk jarame. Atuh teh can terak-terak cek ciri teh. Basuh meureun. Penting tas hujan tuh da meureun. Pan rek tuluy digawean ieu teh rek tuluy dipacu. Leuheung Abah mah panen segala rupa. Oke, eta di mana maneh? Ngahaja pugulah ulin ka dieu. Padahal tadi ka imah ka ditu. Keur di sawah cenah. Aya naon? Lah, rusing Bah cicing di imah genan aing mah. Urang ge ngadurukan unggul. Heeh. Tuh tumbuhan di saung. Atuh nya di dia, pong lieu lah Bah. Sok. Karesel lah. Netedai kurung atuh. Mulai bensin gitu aing. Nah, aya. Nah, turang. Runggoy. Tungguan, kau dong. Sok kalah parum brek-brekan teh. Nya. Ya naon atuh teh dengekeun teh aral we sia mah. Lah. Parusing. Naon, aya naon. Lieur. Lain di imah tuh. Ye, kapan Kalotor di imah. dia teh tes di imah, di itu teh Abah. Heeh. Cek ieu teh sudah di sawah, cek gitu. Keur ngadurukan jarame. Jang gemuk merenya, Bah. Meh jadi gemuk. Terus apan urang marek dipacul pangheulana. Gitu. Da bisi ka bebereg. Eko mesin kunaon? Tuh nya cok aing oge. Aing tuh cek itu orang buat dia. Aya omeaneun, Dia ya anon deui wae. Lah bisa ya meureun, bisa. Can pernah teh nguntungkeun aya mana ngarugikeun we sia mah ayo. Keur para rusing teh kok ikan ruas teh. Saung rungkad. Keur usum rungkad ieu mah. Tapi lagi apa bisa seri ya kakak bisa seri we. Lain sorry rawas aing mah. Sia sorry. Aing nu menderita. Abah ayeuna menderita we mati tadi di imah gerak aduh. Kalau ayo kain aing kudu ngalamureun mahi 2 kibikeun gitu. Wah lu balu batu udah kita imah itu meureun. Nyerah leuwih. Oh, aing pok deui kana matu. Heeh. Kan aing masuk di pacu sorangan antara di Dikeroyo antara di generator ieu. make mesin. Heeh. Oh, batu makan sok mesin, capek atuh baku sorangan mah. Nah, duit. Traktor bah lain generator. Hah? Traktor. Oh, lain generator. Generator mah naon? Salah geus ganti ngaranna. Generator harga listriknya ratnya. Oh, geus ganti. Ngaranna ganti. Lain ganti, baru lagi eta. Traktor. Oh, traktor. Oh, aing keur ieu sorangan. Ai daek mah tuh bah itu muruhan batur pana lebar gitu. Nah, kumaha hirup di lemur teu bisa tani-tani acan mah. Iya, modal abi kan bingung ayeuna. Biasa sok ka kota teh kitu ning datang ka lembur, pigaweun gitu. Mun batu da ieu mah tinggal sabar napan heuh. Sabar tapi pusing, aya di imah pusing. Pusing kunaon? Pan gawe hese ning ayeuna mah nyabah neangan gawe teh. Neangan gawe gampang loh, Pak. Di abah ge loba pigaweun mah. Pan hayang diburuhan. Oh, atuh da neangan gawe tadi mah. Atuh gawe unggul mah. Buruhaneun kitu. Buruhaneun heeh gitu hese pan ayeuna mah. Datang ka dia cicing di imah. Majikan gerage aduh ampun teuing. Kumaha pamajikan? Teu kaopan nih, Mbah. Jadi mun ieu mah belah bisa disebut panasan meureun cek zaman ayeuna mah. Lamun awewe teu kaopan kitu teh biasa mah nu sensitif kitu mah eta teh keur datang bulan biasana. Wah, nya datang bulan. Datu ieu mah tiap minggu nya datang bulan tiap minggu. Nah, atuh. Ih, yo ngempot tatangga. Tas meuli naon pangadengannya. Pak Imah. Orang teh datang ka imah. Duh, ka uing teh ngadu. Tuh, cenah si anu mah tas meuli anu. Meuli ranjang. Jeung kasurna. Terus uing ge hayang cenah kitu tuh modal tatangga.
urang ya, Abah. Itu liur kumaha ka uing? Bot alus. Alus kumaha ya, Abah? Cirina jalma aya kahayang mah. Ieu alus-alus nama, tapi kan kudu dinyali kana keayaan. Gitu. Panasan meureunnya. Tah eta heueuh. Pas teu karasa wae meureun ku Abah keur ngora Aya Abah. wujud jeung pamajikan mah wajar teh. Heeh. Aya pageduk masalah jeung batur saimah mah wajar. Nya sih. Apan airi sendok mah anggar pakotrek nu meureun jeung garpu. Nya. Lamun teu kitu-kitu acan mah lamun maneh embung pasea. Embung. Heeh, jeung pamajikan. Heeh. Ngaran rumah tangga dua kepribadian lalaki jeung awewe. Heeh. Sok disaimahkeun. Wajar tuh apa saya unggal poe ge. Nya. Da lamun hayang tong pasea mah nu saling pengertian. Heeh. Kawin jeung lalaki maneh. Bah. Sok. Atuh rek kumaha rek anu. Ngarti nu apa Lain erek anu pedang. Geus aya wae Abah. Maksud teh cing halus jama panasan mah. lain ulah nyabah aya kahayang kitu. Sok ningali atuh kana kahayaan salaki ayeuna teh pan keur cicing di Tapi imah. dah heueuh. Gitu. Panyakit jalma nu panghese-hese namikeun eta panasan kitu. Ah, bener eta kitu. Komo dicampuran sirik. Heeh. Ulah eta teh. Anggur mah lamun ayeuna nya tetangga meuli motor. Alhamdulillah urang ge kudu milu seuri. Gitu. Batur meuli mobil. Halus eta teh dungakeun ku urang. Nya. Apan kieu mun tetangga meuli motor ulah sirik. Hah? Nah. Bot ulah. Saha nu apal urang sewaktu-waktu kan milu tumpak kana motorna. Ih, heueuh bener Bah. Gitu. Bener. Mantak ulah sirik ulah panas baran lamun cek urang sunama. Lamun batur meuli mobil. Meuli mobil suatu saat kan urang bisa milu numpakan mobilna. Bener kacida pada urang teh kan urang aya pangabutuhnya. Ka model mun tetangga kawin deui Heeh. meureun sewaktu-waktu urang bisa numpakan deui. Bah, apa penumpakan? Numpakan mobilna maksudna. Cenah mah geus ngeres. Sudah tumpak mobil. Mobil. Tetangga anu kawin jadi tumpak mobil. Maneh mau ngeres. Baheula eta mah Ayo. lalakon. Pengalaman. Betantok ketang ieu. Cing aing. Gandeng Sieuna na kata ngeun mah. Pas teu karasa wae ku Abah baheula berkasih osok baheula jeung nanai keur ngora. Gandeng montong diperpanjang. Inget gitu ayeuna teh. Papatahan ku maneh. Mun ayeuna siling dungakeun jeung tetangga mah. Nya. Modal ayeuna tetangga meuli mobil dungakeun sing leuwih ti kitu. Nya. Milikna. Justru sing leuwih maju Betul nya dungakeun mah nu hade. Ulah Nya. sok ngadungakeun goreng ka tetangga. Iya bener. Ulah. Contoh modal ieu we teh. Heeh. Ai pangna jalma kudu ngomongkeun hade. Heeh. Ngadungakeun hade. Nya, kumaha? Contoh modal kieu. Tadi anu maoteun di urang. Tetangga heeh. Tetangga di dieu. Cik lamun urang ngadungakeun kieu. Duh mugi eta almarhum teh nya. Maotna teh sing husnul khotimah. Nya. Oh sing ditampi iman Islamna. Halus. Cik kadengeun we ku keluargana. Atoheun, Bah. Bet eta teh atoheun. Heeh. Moal nyaaheun ku barang beres. Oh, bener atoheun eta. Song meureun eta teh cik kopi modal kitu. Betul. Aku daharen-daharen we mah nyaaheun nya. Geura sok lamun Heeh. lamun ayeuna ngadungakeun kieu kanu maoteun. Kumaha? Mugi eta si jalma modarna teh sing kasarad. Oh. Gitu. Di akhiratna sing disiksa digebruskeun kana zona neraka. Geura abong Wah, jadi ontrok kita tahu. abong sia mun teu ditampol kampak meureun. Di ontrok nya gitu, Bang. Mantak ngadungakeun masing alus. Nya sesama tetangga mah kitu kudu alus bener. Contoh modal urang ngarek ngadungakeun ka maneh. Heeh. Ayeuna keur teu usaha Nya, nya. bener Bah, bener. Dik sugan we isuk pageto mah maneh teh buat ting manggih pagawean dinungakeun ku Abah. Amin, Bah. Sing kapanggih hirupna, Amin bener. sing hurip hirupna kan Dah, kitu. nya, Maneh ke meureun moal nya mun boga rokok 2 batang ge ayeuna dibikeun Tah, meureun ka urang. aing ge tungtungna Abah maka dinya. Iya mah
umpamana ieu mah. Tapi teu enak eta tungtung nah hayang rokok mah hayang rokok. We ngomong atuh. Bet. Nah. Mun kono rokok aya rokok mah yo. Tah. Eueuy urang mah. Cang sabatang ewang. Eueuy. Cang sabatang ewang we. Aya keneh di. Bari udutnya. Heeh. Baru nekerna. Aya. Aya panekerna. Uing mah eueuh panekerna ya. Udut. Jadi goreng tungtungna ya we. Lain goreng ngan sindir sampir meureun. Heeh. Bisi teu idang pan sia. Dipesakan. Wah, eta mah dibikeun deui. Mana pagawean curan rek. Lah. Gimana caranya kurang loba anak kantong curan rek. Kawasi kita. Sok itu. Jeung si Karnawi ning. Karari itu. Heeh. Nang gua coba teu nomorna nang di imahna ge. Paasnya numpuk meureun. Laporkeun ku aing lila-lila mah da. Lain heeh. Kas teu salah ku Abah baheula keur ngora meureun pasnya osok liat. Ya ngaranna ge rumah tangga pan cek aing ge tadi. Heeh. Osok berarti. Buat osok. Heeh. Gitu. Geus dor pasya mah baheula aing jeung Nanay. Piring gelas ya jarang-jangan. Heeh. Kaliber. Wah. Kaliber sarangan. Ngan aing mah bisa ngendalikeun. Gitu keur ngorang mah. Gitu. Baheula Abah keur ngoras kitu buraongna kapan? Buraong padahal Aya bejana. Aing mah jalma soleh Ted. Soleh kumaha lah. Buraong ge aing mah buraong bager aing mah. Bager kumaha maksudna? Preman soleh aing mah. Kana maling, Betara. Tara. Gagabah. kecermet, Betara. Tara, ya. Aing mah tara. salat. Tara aing mah. Tah, nyapan heuh cek aing. Salat ge tara. Pan maneh mah maling. Kapan heuh maling? Tara. Cecermet, Dara. salat. Osok. Eta di mah tara loh. Osok atuh kewajiban. Osoknya Bet salat. osok aing mah. Halus Salat bah, mah. esok salat mah. Ya heueuh da kewajiban. Ai bermasyarakat mah emang kudu halus. Ayeuna pan kana Kewajiban atuh. kana gerakan Abah. Osok aing. Osok ke masjid. Osok aing mah. Osoknya terusan naon kerja bakti. Osok aing mah. Kana nyolong. Osok aing mah. Tah, nya cek aing ngenan. Hmm? Nyebutan teh. Naon? Nyolong. Betara. Abi tadi dia osok cenah. Betara. Dia cek gotong royong Osok. ke masjid Osok. nyolong. Dara. Atuh da sia menggeuning teh nanya nu goblok. Atuh kudu mubah. Ngejebak aing. Pantak ge gitu. Pabolitkeun. Dengekeun geura anu ngomong teh ulah sok. Gitu. Jadi gagal fokus aing. Tapi kata kemarin ayeuna mah geus insaf kemarin Abah teh nya. Lain geus insap aing jalma insap. Oh, jangan insaf tau. Aing jadi kayak ngumpul ya, Pak. Sarina. Sia mah kalah jadi ka aing cenah pusing ku pamajikan. Aing nyontokeun kalah jadi aing sasaran sia. Balik tadi. Abang balik mah. Balik aing mah. Atuh bareng hayu balik mah. Rek minjem duitnya ka aing. Ya, aya. Omongan pamajikan. Erek. Warah da waraheun maneh kewajiban. Ya nya bener, heeh. Yo men isuk. Heeh, kan isu kuing da omean ieu mah saung mah. Heeh, nama teh yo. Yo. Heeh, tiolanya. Dek.